sajagat alam diliwir angin nebak pikir nu kerungsing bentang baranang hate kuring kumalayang duh bulan tulungan tepikeun katineu kahiji panutan da anjeun mah bisa jeung gagah perkosa kuring mah manusa nu teu kumawasa ulah nu bengras siga nu ngahudawaas hate kagagas ningali ulah nu nyata. Sajagat alam diliwir angin nebak pikir nu kerungsing bentang baranang hate kuring kumalayang duh bulan tulungan tepikeun katineu kahiji panutan da anjeun mah bisa jeung gagah perkosa kuring mah manusa nu teu kumawasa ulah nu bengras siga nu ngahudawaas hate kagagas